bade mintonkeun sakedik debus Sunda Buhun di Cikampek di Karawang. Sama opat sama opat. Bade minton hiji acara anu rada ekstrim. Punten satu acara para sesepuh anu aya di tempat. Saguru saelmu ulah ngaganggu saur kolot gitunya. Sunda Buhun ieu sanes ajaran atanapi sanes ageman, tapi Sunda Buhun ieu nyata budaya karuhun urang sadayana anu khususna di Karawang. Debus sanes aya di Banten wae, tapi di Karawang ge aya ngan sakedik kirang perhatian di pemerintah. Abi khususna ngawakilan di keluarga Sunda Buhun nu aya di Cikampek. Nyuhunkeun pidoana ka sadayana. Mudah-mudahan anu nonton selamat sareng anu maena selamat. Mun sakitu di abi bade mintonkeun hiji pentas seni budaya karuhun nyaeta nyurup orai ku gamelan. Mangga wilujeng nyakseni. Tepuk tangan. Ya, ieu limbat KW Lurah Karawang. Mangga terjadi.